tuturkeun bae tuturkeun da salaki maneh atuh moal ngagugoe ka betah di dieu da meureunnan salaki teh hayangeun boga urusan di ditu teh gawe naon. Abah, da abi teh masih kena betah jeung kolot atuh. Mana salaki manehna ka dieu atuh ka dieu ka jero. Lain geus karolot kana parasea wae ka dieu ka jero. Tuing salaki teh Ka jero ka dieu. Teu gua ka era anak geus garede incung geus rek boga kana pasea we hirup teh teu silingartikeun rumah tangga teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain aku mah hirup teh geus karolot anak geus garede incu ge geus rek boga kalakuan dengan kurupa sea we hayo aing mah asa teu ngeunah jadi kolot nampokeun lagi di tempat itu. Lain ku pekerja gitu bapak atuh. Da abi teh da dupa gawean di ditu, lain ku teu betah, lain ku teu sono di dieu teh. Atuh da kumaha deui? Pengeluaran loba unggal poe, anak kudu jajan itu ieu. Pagawean di ditu kumaha? Pemasukan teh da ti ditu, da kumaha deui atuh? Ek salilana di dieu kan teu mungkin. Ya ayeuna mah geus terserah we. Kumaha ceuk teteh, rek milu rek moal, terserah. Pokona mah abi mah balik gitulah, gawe di ditu. Geus ka anak mah tanggung jawab pokona mah lah. Tuh, serah teteh lah. Aku lah banyak ah. Punten ieu mah. Lain kumaha. Ngedengekeun kitu salaki siling teh da bener geuningan dalin teh betangeun cicing kitu teh. Digaweun ditu teh digaweun. Anak meureun sakola butuh biaya dan teu perlu gagayaan, teu perlu ngagogo pangabetah we hayo. Aing teu resep sok sanajan si anak aing ge. Ngaran geus boga salaki mah rek kana luhur patung liang cocok tuturkeun salaki da aing mah geus teu bisa mere ka sia teh geus kolot tuturkeun salaki hayang hirup rumah tangga si bener. Jika itu tuturkeun balik tah ge aya waktuna. Maneh nu kumaha luluhna geuningan. Ah. Udah putus pantun aing rek paraban ulah domba. Tuturkeun balik.